mah. Ini jukut nak kanal euy. Hei, kek, Euy, lain orang teh aya tanyakeun. tanyakeun naon? Lain eta bener eta di sawah teh geus digadekeun ka si Abah. Saha? Ka si Abah. Itu tuh gede-gede. Ah si Abah ngomong ka urang. Oh, sabaraha cenah? 1 juta cenah kitu. Henteu urang utara. Ai mana pan digadekeun ka urang ongko geuninganan. Kamana? Heuh ka urang kamari. Itu ka si Abah teh digadekeun. Ai ka urang nih kamari nginjem duit cenah tanona sawah cek maneh. Heuh kitu. Terus kumaha? Ayeuna urang mung ayeuna jeung Abah mung pasea. Heeh. Kitu. Heeh, terus Urang mah ayeuna minta kieu we, minta duit balik deui ka urang. pokona mah sawah mah teh digadekeun ka sasaiwa teh ka maneh. Waduh, ah si Abah keukeun nentangkreng ka urang. Arek kitu jeung urang carana, tah hiji urang harita keur butuh duitna beak, ai mun sama kemana ke urang dalan, parena. Oh ngan wayahna duit urang kembali deui Oh, 1 juta. mau bisa kembali deui jeung Teu urang bisa mah. kitu ke. Sabab eta barang haji geus ijab qabul teh meunang Eta kembali ge geus ijab qabul. Heeh. Ngan keukeun ai barang nu geus diinjemkeun ku naon? Heeh. Kake geus injem mah meureun si urang. Heeh. Wayahna we. Pan urang mah ka si Abah mah teh digadekeun, percaya ka si Abah, percaya kan boga sawah. Ai urang mah da ngarasa percaya ka si Abah teh da manehna bubat-babat galeng. Saha? Si Abahna. Pan eta mah kuli di urang si Abah. Ah si Abah keukeuh ka urang ngomong. Eta mah aku angan maneh. Ayeuna mah kieu we lah daripada dengekeun manehanana kungsi lamun boga duit mah urang hayang euy rek dipikiran ku urang kitu cek manehanana bari babar. ayeuna mah daripada api omongan urang jeung si Abah. Heeh. Urang mah kajeng duit teh lah minta kembali deui ka urang. Ya, bisa duit mah mau ieu teh dikasasakeun. Lamun duit ayeuna Lamun nyaho pikituana ku urang dituliskeun ka si Abah. lamun we eueuh duit meureun istilahna urang mah naon anu aya di ieu mah kembae me oge. Pan ieu buktina. Me we lah teu naon gitu daripada urang pi omongan jeung si Abah mah. Moal. Da make bi omongan jeung si Abah. Si Abah mah sebenarnya teh ka si Abahkeun. Urang mah geus Ngomong si Abah ka urang keukeuh. percaya ka si Abah, percaya kan boga sawah. Keukeuh tanyakeun cenah ka si kakek cenah aya ku aing cenah geus digadekeun geus di eta digade ku Si aing. Abah teh anggal aya leuwih ka dieu. Oh wah ayeuna si Abahna. Nah, iraha-iraha gebal ka dieu urang riungkeun jeung Oh urang. wayahna we urang minta duit kembali deui lah nu 1 juta eta. Duitna pasti lapur. Lamun eueuh we duit Mung sawah dak tadina ge ijab qabul. Geus ijab qabul tah nyangakeun eta sawahna nampi artosna cek urang geus ijab qabul teu meunang dikembalikeun. lain gitu. Lamun eueuh we duit ayeuna mah keukeuh nya. Heeh. Urang mah rek minta anak me Mana? di itu di kanang. Jadi cokotkan urusan ke jeung eta. Kemae daripada Yang duit berwajib. urang teu kembali deui, Oh. aing teh kan bawa lah me itu aing kena percaya kada kasih Abah daripada kan boga sawah. dikeluarkan ku aing ayeuna oge Bener bener teh. Kan aing rek bebeja kan berwajib kitu patut dia mah teu percaya. Nih, bebeja, teu masalah aing mah. Teu percayaan kan Pinjam. bagus sawah. Hadieu heula bawa si Abahna jungkeun di dieu ujug-ujug minta duit teh. Eta mah paling manehana butuh deui duit. Kitu kana sawah kurang sok. Teu balik jelema teh. Mantau ka ditu deui tempat lapor. Lamun me eueuh di kanang rasakeun da bakal laporan da boga kolot di kampung teh, boga kokolot, boga RT, RW aya. Jige ka itu sia. Urusan teh kitu patut teu geujeg deui. Kira aku si Abah teh da geus kolot mah bohong. Paling ge maneh ngelak ke. Kitu. Ayeuna mah carana kitu engke mah geus datang si Abah ku aing minta diriungkeun lah jeung maneh. Carana kitu mah daripada ayeuna pi omongan jeung si Abah. Aing teh hayang pi omongan jeung si Abah. Cocok ting mantap. Ih, griungkeun ka si Abah, da urang bener. Ngagadekeun ka saurang geus peraku di ka si Abah digadekeun, ka maneh digadekeun. Si Abah mah kudu nyarita hayang lamun boga duit tapi milik ieu sawah ieu. Kitu sok percaya kana omongan si Abah. Tang si Abah jika ditu teu balik teuing. Ari geus mung maneh sawah ieu teu nanaon duit pasti lapur kitu teu jadi masalah eta mah kasalahan maneh da urang mah kitu ngagadekeun ka si Abah tetep ka maneh teu balik teuing jik rek ka mana-mana